Bawang? Iya mah Mama Nawian. Aya perlu naon, Wang? iya wa orang teh KPP BRI wa itu mantina geus di imah wae lamun urang teu bayarnya nih imah urang di Jabal wa Jadi kumaha? nya urang minta bantuan ka Uwa wayahna Uwa mah meureun nyekel gitu teutik boh naon gitu ke urang tambahna neangan deui Minjem duit? nya Panjang, aing ngawinkeun si Faisal, Wong. Ieu deuleu ieu ge keur masang ieu ge aduh ripu aing mah. Maneh mah nginjem duit ka aing nu erek gawean. Atuh neangan ka batur ulah ka aing na mah. apaan uhun wa mangpang Uwa keur aya gawean berarti Uwa nyekel duit soalna lamun ayeuna Uwa teu nyekel duit na moal aya gawean wa Teu panjakal duit ge aing ge pan erek dipake kawinan si Faisal. moal lila Cananggap dangdut, meuli kentang, tuluy meuli buncis, meuli lauk, meuli daging sagala teh. ya Pak lamun kieu Wak nanggap dangdutna tong terus mending kene nulungan abi Wak Oh nggak sia, tuh teh tulus mah beneran aing lain ngawinkeun sia didagor ku aing sia. aya naon rek yuk Si ieu aing nyaho kan keripuh aing erek ngawinkeun si Faisal. Nangin diem duit geura, kalau kacana ulah nanggap dangdut aing. Yuk, kunyuk. Biar gak denge. Si Marto yang kelebihan duit kok. Siap lu pakai apa teh? Terus tunjuk sama. ngajit ani kang kaya nu kieu patut Hah? Ya, dengekeun. Si Marto yang bukan cawe. heeh Alu pasnya teh ngabantuan ka si Marto. Mundeulkeun sia mah. Anjing ku batu Wak teh. geus Wak winjem motor wae aing neangan duit Erek ka mana? erek neangan duit Wak tuh mantuan duitna tuh mantuan Jik tapi ulah lila. moal ya Pak Heeh. Ieu motor sagedeung cenah erek nyangan duit. Manehna erek setor cenah teu bugan duit, menteri BRI-na di imahna. Ya, ya. Aing hampura bawa ka nyambungan kayak di hari ha. Malam ha. Kan tanggal 5 nih. Heeh. Tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Tanggal 5. Ngomong gitu baik kita ini. Ya. Aing mau kamera si Faisal. Tanggal 5. Dag cek aing teh. Ari sia. Sia nu kakak. Yo, goblok. Nasya ka kamu kan. Rek aing nu ngamuk. Sama dudah-duduh wae aing mah. Terumah sa aing mah. Cuk tanya ke si Faisal aing mah teu bomak naon. Itu hijik lah ajak pas ya. Jing tanyakeun aing mah sumpah aing teh rumah sa meroyok sia teh aing mah. Si Faisal mana? Hah? Oh, itu. Hah? Oh, enggaknya. Muawa kamere engke malam 2 tanggal 5. Ah, tanggal 5. Ulah lila Wang. Wak acan ge acan inditna Wak mani mota pisan aing mah mani berwit Pan bisa aing butuh kerek belian ke warung. tenang Wak tenang we moal lila Hijik. geus keren lah Bang Dayat aya kitu nya target ka hiji ya udah sampai lolos Mang Mang Sinarian sih Wong kan Wong. boga yang perlu penting urang teh Mang Penting naon Wong? Aing sinarian ka dieu lain sinarieun Mang Dayat urang teh bener-bener aya perlu penting intina mah urang teh katitahan ku wadoyok Perlu naon sih Wong? Jor-joran ka aing. wadoyok teh pan ek hajat jadi wadoyok teh keur aya kabutuh Mang Aing geus seru hae ka pangabutuh. Wadoyok mah pangabutuhna rek pinjem duit Mang Sarua aing oge. Pinjam duit. Gawat aing pinjam duit. kalau kamalik pinjam duit sidik aing dititah ku wadoyok manginjemkeun duit ka Mang Dayat Aing pinjamkeun mah. Aing pinjam moyang Wong eta di kantong ka aing keun gawat. tah aing salah datang aing kieu mah Gawat. Gawat. balik pisan aing mah sidik-sidik aing aya kabutuh
balik ah. Salah incik aing kieu mah. Final deui aing pinjem dulu kalau kamali geus pinjem. Bapak. Mangayat. Balik. Wong, aduh siapa kehen dengan don mantong buat aing butuh duit aing Wong. Naon atuh lah. Aing sedih butuh duit. Apa? Kunyuk teh babal dan jor-joran ka dieu lah. Jop. Naon? Naon setesuk balaga anjing keren teh aing ya. Aing aya perlu. Keren ti mana banget meni siga naon teuing eta. Ah, aing geus mau balik ieu mah. Ya tiba ulah kana ngecek ka aing. Teh aing ge maneh mah eta teh iri dengki hati ka aing pada keren. Cup. Aing tanyakeun, Mama Nawian kitu tah. Aing ngagade motor ya. Aing foto. Ega gade keur atawa? Ega gade. Oh, emang beda cup. Geus ganti meureun heuh. Nyaho beda atuh. Sia mah kalau kamu singkeun ket. Lah, geus ngomong yang nu belat mah hese teh aing genan. Sia anu belat kulit aing. Gapaleun. Oh, aing mah geus gantinya cup. Geus aing teh tulus lah. Geus pasti babangeutana wadaruitan. Sia Bye. ngarudekeuna kunyuk teh. Jalma. Sabeneran teh. Aya ding. Ding, kunaon ding? Keur futsal. Kayaknya ditanya teh setemanya keur futsal. Keur jajan. Mana ya? Ya ding. Aya perlu euy. Aing ngagedekeun motor. Bukan aya info anu loba duitna. Moal lila da. Eueuh teh boga duit. Da aing sarano eka mana oding aing mah geus apal babeungeutan naik boga duit ti mana. Eta mah babaturan atawa kolega maneh sugan aya boga duit kitu aing ngagadekeun ieu aing mantuan wadoyok. Karunya hajat cenah kawinkeun si Isal. Sosokan aik mantuan sia bebeungetan bansos ge. Yang mantuan kanu hajat. Hah? Ya heueuh bebeungetan bansos gitu yang mantuan kanu hajat. Yo ding mana mah sok kitu sok prasangka buruk ka Teu aing teh. kabeungetan. Lain masalah teu kabeungetan aya tempotan aya panta motor wadoyok teh aing dititah tadi. Wadoyok kurang panik nanggap Maling, pandut. Maling aing mah dititah. Susuganan maneh aya kitu yo. Silih bantuan atuh oding maneh teh, untuk ngabantuan ku duit teh teh ku informasi atuh Bagong. Eueuh lah. Nyaho, aing oding mah yo ding. Ngaran ngabantuan, heeh. Urang teu kudu make we duit ding. Kunaon we ge bisa. Bisa anjing ya aing beak cumur lah. Iya, ayo ngabudut. Korek aing mah. Bayar. Acan. Dikeun wae. Tek depan mayarkeun. Aing minta etak milu kita pangmayarkeun. Oh iya, biasa nulu pasti itu ding di rumah sakit jiwa ding. Aya Dedi ya, urang mah aya perlu. Tuh ngagedekeun motor nu wadoyok dititah. Beneran orang butuh. Sabaraha wong? Ya, yang mana mah 1 juta, Pak. Duit tapi butuh motor mah. Atuh usahakeun Pak karunya wadoyok. Ayeuna teu bisa ka mana-mana, manehna geus sibuk ayeuna mah. Baik nanggap dangdut teh, Ding. Nyaho aing teu apal. Teu aing ge maneh mah kepedulian, Oding. Geus palah, ngobrolna deket si Oding. Si Oding mah iri hati, dengki saya mah hasud, ya Pak. Sabaraha ngabudut. Urang Pak, di dia ngobrol aja. Jadi pan siwa teh teu kaborona naon, Pak. Tadi ka urang nita, urang ge sabenerna mah capek. Aing ditutah-titah ka ditu ka dieu, urang teh lamun teu kemanusiaan urang embung, Pak. Ngan urang aing kukuringan ka ditu boga duit, Pak. Sabaraha tuh wong? 1 juta, Pak. Aing eueuh di 1 juta mah. Aing sabaraha? Aya gope mah.
Ya geus bae lah. Saya dibejakeun ke wadah da moal lila ieu mah geus beres saja. Kita langsung dibayar ke wadah. Poe. Eta we ke geus beres sajatan wadah teh kamari teh langsung kana dangdut deui cenah. Urang Kan kana. moang teh mun nebusna. Gampang teh atuh Pak, saling membantu. Tuh, itu kuncinya geus ngagarantong di ditu tuh. Bawa ke bapak motorna. Tuh, mulai motor mah dibawain aja ke bapak. Kunci unggul. Yo Pak, atuh jeung babaturan wadoyok modal lain batur ieu moal naon moal atuh alasan ditipu moal nipu ka urang wawu ka wadoyok wawu urang ge nanya daek ieu teh kaminya Pak sampai Wis lah, urut lah. heeh sampai bapak main pulang nuhunnya Pak ada lesan pada di mah secara ge si Odin si Ucup ini ngaran gitu Jadi Pak, Jadi, ding ayo ding. ya kade, Ada naon? yo kade we. Ding, aing motor lanceng aing buk pada di itu ke bawa ke mana itu? Ya, di gade meureun. Gade kumaha sih mah? Tadi si Jiwong nawarkeun. Jiwong naon? Si Jiwong Kira aku lancek aing ngagadekeun motor, nyawa teuing. Butuhun jang hajat cenah. beriga aing ka si Jiwong euy. Apa? wah Nah motor mana wong aing aing motor rek dipake. puguh wa tadi teh diinjem ku Pak Dedi nyebut teh pamajikan teh mencret wae meber terus dibawa ke rumah sakit ayo urang teh tega wa belaan abi mah lempang teh ditu ka dieu Aduh, aing motor rek dipake aing rek meuli awudun naon. ya wa teh kudu berpikir kumaha lamun ayeuna pamajikan uang nu geuring terus ayeuna eueuh kendaraan tah urang teh ngaliwat da urang ge sarua meureun ka uang ge bakal kitu uang ge ka batur bakal kitu urang teh kudu boga rasa hate wa dan kayak dibalikeun ieu moal lila nyebutna nama Heuh, geus atuh ke lamun teh sina ka dieu langsung. ih geus langsung titah ka dieu abi mah tak ayeuna laporan ka uang ge abi mah langsung mulang wa nuhun motorna nya sing dibabarikeun milikna rezekina gitu abi alhamdulillah aya hasil gitu Heuh, atuh mah Ayeuna, kadang heuh. sing lancar hajatna ya Amin. engke lamun abi kawin gua kudu aya assalamualaikum Waalaikumsalam. Si bebel motor aing keur dipake nang kalian diinjem ka batur si kunyuk. Becung urang we babal deh. Ayo ka mana soalnya? wah Cager. Weh, cager. Kumaha pamajikan teh cager? Kayak gitu kunaon ih, majikan urang mah teu kunaon wa. Ji, rencana tadi cek si Jiwong cenah pamajikan Pak Dedi mencret wae. Motor teh diinjem cenah keur ka rumah sakit cenah. Nah, iwa diinjem. Si Jiwong teh ngomong tadi teh uwa hajat, ngagadekeun motor 1 juta kan urang teh boga duit wa, kan boga 500. Ya teh ku si Jiwong digadekeun 500. Ngagadekeun motor. Motor nu mana? Itu motor nu bodas. Digadekeun 500 ka dieu teh wa nyokot SMK urang ka Jawa nyaba. Anu bener Pak Dedi. Bener wa. Si Jiwong teh ngomong, uwa hajat sana butuh duit. Ya urang teh inget ka uwa nya dibikeun we duit nu aya ge 500 wa. Aduh, si kunyuk. Tadi teh kieu Pak, si Jiwong tadi ngomongkeun cenah ditagih hutang ku Menteri BRI. Rek nginjem duit ke urang teh, Asia cek aing teh piraku aing hajat nginjem duit. Atuh nginjem motor cenah urang rek berusaha. Ari ada si Jiwong mah ka mana? Tadi teh wa, geus nampa duit teh bari tengah ngacengenges. Nuhun Pak, ngaleos. Urang teh ini teh wa. Pantuluy ka dieu tadi mah Pa ngomongna cenah diinjem ku Pak Dedi, cenah ada pamajikanna mencret cenah ka rumah sakit. Goblok. Kemana si Jiwong si kunyuk goblok teh. Besok papai wa. Ayo tuh. anjay